di ka mana kanantla karena Abah Jari eta bapana Abah Juho tidinya terus semancat kan jadi orang akhirnya orang loncat lah kemana kan gitu neang sampai Bekasi, Karawang sampai ke daerah Teluk Bango terus ke Dina ke mana Rengas Dengklok kan gitu orang yang tadi pelajari kan Cikarang segala nanon pan urang gaek pelajaran orang ai masalah kadinya mah kan orang mah kok loncat tidinya rumah tangga atau orang kejadian di desa Bino di Bino tidinya saya jangan yang boang ge nuturkeun geus semerang 3 tahun karena asup bilang orang di Pamarayan mah diajak barang tidak kan gitu menang 3 tahun karena asup gitu tapi itu doang di nama masalah orang talurit tina umpamana di perjalanan kayak gitu mah alhamdulillah akan sampai kejadian kan gitu kadinya mah di jalan mah tapi orang amun sekedar umpamana orang di non Padepokan Girimantaka tina palakiah terusan kan orang tina persilatan tina palakiah kadieu kan orang tina persilatan maneno ngagabung kana eta Girimantaka gitu ya ngagabung ka Girimantaka pan orang diabuskeun kadinya di Girimantaka karena geus di datana dirapatkan kan gitu jangan sakit eta nama kan gitu ya, berarti belajarnya di bapaknya pernah bawa Juro Bapak Jari terus kalau tadi ke daerah Cikarang terus ke Karawang ke Rengas Dengklok sampai ke Tambun terus tapi jadi pelajaran orang kan apakah ada perbedaan beda jurus apa kumaha atau bisa itu apa kumaha eta ngomong nama kan gitu pembicaraan nama kan manehna henteu bisa bela kan gitu karena ngakukeun geus aya kan statusnya kitu bae kan gitu nya ayo masalah urusan urang tina persilatan mah KBG kan sarua ngen urang tina jurus nu urang ai teh dieu mah kan gitu di desa Binong mah urang mah henteu boga kembang gitu jadi ayana fatal kan gitu. Langsung tina praktek patah bae kan gitu ayeuna sejen kan lumrah umumna kan gitu kan gitu urang jadi ngalobakeun tenaga lah gitu statusna jadi amun eta mah urang fatal gitu fatal langsung sekaligus tina masalah tina persilatan eta jeung dasarna apa amun nurutkeun diong urang mah jeung abah sorangan gitu tapi belajar lebah dinya henteu bisa nangtung jadi setengah tihang mendak gitu jadi ujung-ujung nama pan urang di kolong meja tina persilatan eta ngadu sampai ngaduna tadi doang kan gitu eta di Binongnya tanya di Binong jadi Binong ngasem amun secarana gitu mana tega amun aya nu hayang deui urang hayangna niatna tujuan urang hayang urang kasemulakeun deui gitu eta mah mampu tidak mampu terserah gitu dimana sanu hayang bae urang mah nekat buleutna teh kadinya gitu ya insyaallah urang bisa narekahan kadinya kan melajari kan gitu urang ente bisa kan gitu. Tapi kari-kari diajar nah insyaallah gitu
bahaya. Intinya kan begini, jadi harus kita jelaskan juga. Jadi di dalam Padepokan Giri Mantaka itu awalnya itu memang muncullah silat pertama itu silat Balebat dari kesepuhan kita, yaitu namanya Bapak Undara. Dari Bapak Undara itu diturunkan ke Bapak Utis ya sebagai anaknya waktu itu. Nah itu beliau sekarang posisinya memang berdomisili di Cibinong, Bogor. Nah setelah kesepakatan, setelah kita berjalan ya dari para kesepuhan ini bersepakat, artinya pengembangan masuklah nanti ada Simalenya termasuk dari Bapak Jarsa ya, Simaneno gitu. Jadi kita kembangkan, artinya yang tetapi tetap kilat Balebatnya itu tidak hilang. Gitu. Itu tetap ada. Ini kilat Balebat itu ya yang wajibnya itu kan dari 12 jurus. Sekarang mungkin sudah masuk ke generasi jasa itu generasi ketiga ya, berarti ya ketiga dari Bapak Undara itu. Jadi sudah mulai berkembang. Nah mungkin kita masuklah ke generasi keempat, mungkin nanti pengembangannya lebih jauh lagi. Jadi itu sekilas sejarah tentang perguruan silat di dalam Padepokan Giri Mantaka. Nah kebetulan kita sekarang di sini ada di Kampung Bojonggaru, Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan. Kita berkunjung ke Bapak Jarsa. Nanti mungkin ada praktek sedikit ya, Bapak. Praktek sedikit. Nanti sama mungkin sama Jumedi sama Hamda. Nanti bisa praktekkan sedikit. Jadi untuk pengenalan kepada publik bahwa ya inilah salah satu kebudayaan yang ada di dalam Desa Pamarayan di Padepokan Giri Mantaka. Tuh. Statusnya orang mah tadi teh ya. Nu penting mah orang mah tadi teh sahabat silakan. Nu pelajaran orang lebih balikin ke asal. Jadi saya dibalikin ke asal nama kan orang tadinya menghina gitu, ya yang kata gitu. Lagi Tinggal belajar bahan di sana. Iya nu orang ukuran anak iya nage bebalian nage meja nata gitu talurin dia teh balik. Ngogok setengahna. Setengah. Nah, Ngogo lain, panongkrong lain. Tah, kenapa dulang? apa sih ya? Tuh, dulang lagi akan orang tadi akan. Anjuran dulang kenapa? Nalingkan bisa. Jadi uji keseimbangan ya temennya. Kayak Tetap kurang dirinya. Brim, kenalkan juga ini Bapak Kimol itu Bapak Bawang Senior kita gitu. Tahu nanti. Gila telang katanya. Kuda. Kita patok telang patok panguripna. oh, Patok sia tok jago eta. Saya kan bisa. didulang kedulang. Atau hanya kenal bisa gitu. Oh, ini ada gede. Tuh biar rasa gede nungsuku be. Hanya kenal Asian. Itu hari mau lincah ya. Oh, apa ya? Tuh, air nurang air tuh. Bisa ningking nila kabel listrik pan. Sore ikuarin senalingking nila kabel listrik. Dulang. Makanya puting punya nih film kamar di puting rada tegar luar kurang ya. Aku sekarang dengan orang dimainkan terus ya tina pelajaran tina nampung pun ada udah kan no tadi no kan kalau kemudian diturunkan lah kak mana no mengajarinya Jetli itu dong jetli kayak betul Cina. Oh buku ini bilang punya dalam mana jetli eta. Wih, sangguan. Mali gorengan apa Salah. Ya Pak Jasa umpami hoyong iya gitunya hoyong belajar apakah ya persyaratan tertentu dina perguruan maneno iya gitu ya asuh aya tina persyaratan mah nya sekedar lah pertama asuh kan gitu engke tina jurus nu kalima karah kurang
mulai dari tina persyaratan kan kalimat salamatan naikin jurus nu kalima eta nu disalamatan deui paling amun dek daek hayang buru-buru umpamana kuat leungeun kan gitu paling tina jumaah diurut kan gitu palean tadinya statusnya kadinya doang emang ai masalah di maneno iya kan gitu persyaratan anak aya mungkin di mana ge aya kan gitu tina persyaratan ngan di dieu mah teu bisa diujikeun di wong sejen kan gitu nya umpamana naon henteu najan dilewat ge henteu jadi masalah di dieu mah teu bisa kan gitu amun teu nu kalima encan iya encan make eta molokan nincakan nu kalima jurus nu kaopat baheula apakah nun iya gitu nya rek belajar untuk langsung kena jurus heula atau kumaha kudu urang di paleh heula atau kumaha kan siga nu atuh awal mah dipaleh heula kakara kana jurus kan tina pengaduan mah geus nyampe ka nu kalima kakara tina pengaduan jadi amun saya tina persilatan ngaranna paring. Jadi selamatan di palai sambil selamatan terus dikasih jurus 1 sampai 4 mau ke 5 selamatan dulu. Selamatan lagi baru diteruskan ke yang kelima masuk ke duel lah. Sarua we kitu. Eta mah teh dileungitkeun. Ya eta kan statusna yang nunggu biasa dijalankan biasa kan soalnya di sebuah eta titahna kitu itu menang dileungitkeun gitu. Ai juara anak urang mah nu belajar eta jurus nu katilu. Jurus nu katilu mungkin patok per kilo jurus. Heeh. Jurus katilu bae teh bisa nu katilu atuh geus kotok. Selamatan di jurus katilu. Mungkin kan jurus kalima gitu. Mungkin gitu. Ya. Jurus ganjil betul. Itu. Nang anak urang mah nu keur belajar gitu. Ya, terus gitu kene Pak, terus dibodong dicalikin kene. Soalnya pengen yang terus tino katilu langsung ka kalima gitu diteruskeun. Amun hayang dirangka panggil emang tidinya jeung saputingnya atuh bisa ngukur jurus gitu doang. Tapi orang hayang menang tina jurus hiji sakecepatan urang eta geus lumayan. Kadi tina jurus nu sejen untuk ngabeda-bedakeun ngan ieu teu bisa dimainkeun ku sorangan kan. Jadi umpamana geus aya jurus nu sejen umpamana ngajaga tina nampiling kan gitu bisa ngajaga latihan sorangan kieu jurus kadinya kan ieu mah teu langsung praktek duaan pasangan jadi itu bisa praktek sorangan jadi amun praktek sorangan itu bisa menepati sasaran kalau madinya jadi dia mau diarahkan sasaran misalkan seumpamana ya si Hamda yang belajar gitu nya kan dengan muridnya kan hiji doang nu lainna mah encan gitu misalkan serangan bae kan berarti latihan kumaha artinya yang pelajaran anak ya statusnya kan taruhlah umpamana eueuh budak anak pasti urang turun tangan kan gitu abah langsung abah tangan kan gitu nya statusna ai urang mah hayang di pelajaran ku guru jelas ai urang mah di pertama urang tina neangan persilatan yang ku guru sareng kalah mah urang mah batur geus sebalik urang mah balik deui ya hayang ku di pelajaran ku guru gitu. Terus supaya panangan dia nya
lengan dia supaya kuat gitu bah. Kumaha eta bah? Kan dipala eta. Pan statusna eta mah pan kali dina kakuatan eta. Pancak urang teh ieu aya statusna kuat mah. Hayang kuat tina minggu tina tiap malam Jumat teh kata urang di pale. Rutin bah. Rutin, tak amun hayang geura teh kuat. Kana limun eta. Hayang umpamana geus taro dah umpamana 2 bulan. Saetik-saetik ku sorangan dijajal make tang gitu. Menjapitkeun, tekankeun gitu. Pakai alat eta diurutna. Hah? Pakai alat diurutna. Atuh kudeungan. Eta pakai tang eta. Ngajepit leungeun bisa hayang ngajajal menang 2 bulan gitu ai terus-terusan mau dipale. Atau pakai lengan ge bisa nya. Bisa. Cubit. Lamun darik mah pakai tang. Nyam kuleungeun pan urang statusna pan teh aneh. Kurang aneh amun kutang asana aneh, kaget jalan. Dijapit kutang ku urang dipulilitkeun gitu kok lesot gitu. Itu. Tangna eta. Lain kulit anu itu. Kalau mimitian mah meureun ka Itu bawah. bisa. Nya ukuran sabulan bagian can bisa. Jadi kulit jeung daging eta masih ngahiji. Ya hiji. Indonesia. Kuduna geus bisa. Berarti intina mah supaya ngerasa nyeri teh yang Nya biasa meureun. nya biasa ai Baal. ain teu geus ngahiji jeung daging mah kulit eta mah karasa nyeri. Moal. Ai geto mah geto yakin. Mun sok pake nang ieu fungsina nang awit teh Eta fungsina. nya fungsina kan eta kan lain. Kadang-kadang pan urang bisi aya nu pengetesan kadinya nya maaf urang ulah hayang sampai kana aib kadinya. Bisi nu asup penjara pan kadang-kadang dijapit kieu kan ku pake pulpen kan gitu dikepeul kieu pan tidinya loba nu ciri gitu. Bisi aya perjalanan kadinya ting ku bating pan eta mah ulah diayangkeun gitu. Ngantaran kadinya fungsina jang tidinya kan gitu. Intina mah supaya orang ya kuat teh lah ya. Baal geus pernah merasakan. Iya pernah gitu ya dicabut tangan. Jadi ieu murni ieu. Murni. Lain masalah ajian-ajian heula ya. Bisa Nah, diolah. Fisik murninya banyak. Murni kan gitu. Kan pakai jampe kan. Cak. Aya Mah engke deui. Jambe mah engke urusanana jambe mah pan urang tidinya teh pan urang ayana di Giri Mantaka urang aya sepuh deui kan gitu. dasarna teh heula kitu nya. Ieu urang di dasar heulan. Insyaallah di dasar bae ge pasti ku batur eta dianggapkeun urang geus boga etana kan gitu. Lantaran budinya. Nya urang deketina hayang jangkana asmen nu ka mana nya teu jadi masalah. Nu penting urang asal kuat belajarna. Di ku batur ku aneh ku batur can di alaman ku urang geus ka alaman gitu. Bisa turun gancang ya. Klek begitu. Pada saat aku turun Agak. upami di tiasat ya dicontohkan namun di kiranatnya ini berarti nak jalan gini ya Nya. kurang neta apa di kia apa ke sekolah lah ini Ya. kan jadi sekolah di Di kia sekolah nya. oh di kia terkemana itu maksudnya Cara ngabuka. apa cara ngebuka atau orang ngobrol Kan dicegat di jalan. Nah, kerja cegat Iya, ya. Ya, kerja cegat di jalan ulang. namun biar pasti cegat di jalan bating lah gitu kan orang gitu nih ya berontaknya atau ngabukan aku kudu kumaha orang Ya ya sacarana orang kudu bisa praktek. Prakteknya bisa dipraktekeun kan gitu. Nya carana mukana kan dia kan gitu. Nya umpamanya dibedakeun tina pembukaan nu sejen kan gitu, tina persilatan nu sejen nu lumrah kan. Nah bisa kan gitu ngan urang tanaga eta kalau bakeun tanaga kan gitu. Jadi orang IT-nya mah orang ngabuka langsung fatal gitu. Teu bisa gerak deui eta. Jelema Negara tadi. nu ngarogahala eta tadi nu ngamangsa urang eta karena urang dipatalkeun kadinya kan gitu. Secara engke praktekna insyaallah kan dipraktekeun lah. nuan Terus obrolan dia Ya, ya. nah antara mereka dia insyaallah lah kan gitu. atur nuan
praktek betul dia kumaha ta maksudna lamun dipikeun ya Cara cara mukana. mukana cara mukana cara berotak lah urang. atau ka dia kan Betul. dia Punten apa ya? nya tah Cekel, praktekin kadinya ku didinya kan ditarik Mohon karena ieu musuh kan mohon. nya urang ulah mundur tah Berarti urang ulah mundur jadi urang maju dia songkeun. tah jadi urang maju Mohon. suku ieu asup ka ditu kan kitu Mohon. ka hareup Mohon. ulah ka ditu amun ka ditu moal bisa ayana ka dieu ka hareup carana praktekna tarik kadinya Tarik. Tarik. tah seret Berarti ditarik turutkeun bae, nurutkeun turutkeun Sukuna asup ka hareup. Sukuna asup ka hareup, berarti. sukuna asup ka hareup Coba diulang. ayo langsung seret tah. Langsung tuh tah. Habis iya surah benang lengan lah nih surah benang lengan ulah iya kayak asup ya karasa yang iya serangan ayo tah di kadinya nah jadi nekamana kayak nggak semua bisa kan gitu nggak suka praktek kayak dia ya nah kan nggak babet iya soalnya kan kadinya posisi mau bisa ngalangkah kayak nggak semua bisa fatal kan Ada bucekek. Ternyata gerakan cepat napa kumaha ta, Bang? Gerakan cepat. Betul maksudnya tadi mah rada rapat kan. Datang langsung kieu gerakan cepat napa jadi kumaha. habis ngambai Turun guys. Baik. Nah, nyekek dua lengan. di salingan Salengan kan. salingan kalur sabelah apa nekan abeuting sabelahna nonyok kan gitu atau apa nyekek kalur carana kan kieu nyekek kan ya gitu Cara muka. nah karena cara mukanang karena kurang kan gitu serangan tadi ya Betul ya. Ada terbaik. kurang ditarik tarik kadinya kan orang nurutkan ya ulah kadinya jadi orang ulah mundur jadi turutkan tanya orang beri luang orang tah kan gitu ngantaran kan kerkinang tuh berdiri seret tarik tah mau bisa kan Ya. ada kecek kamu tinggal langkah maupun ngababet Berarti ngalangkana ka dia. kadi yang ngalangkah nah amun di dia kan jadi kiri kan lain kuduna ku kiri deui jadinya di dia ayana kan kadi mukana nu ieu kan kadi cara kirina mukana kadinya ka hareup lain kaburi Harusnya ya. asup hareup kan asup Nah, ini orang udah ngebantingkan kan suku kaburinya. kaburi carana kan kieu amun nu lumrah kan kieu met tah amun sorangan urang nu lumrah tah loncat kan sorangan mah kaburi kan tah tadinya kan tah urang ditilep kitu nya seret tah tilep kitu tah urang nurutkeun tuh kan masih bisa ka ditu bisa kabungkus di ku urang bisa mali karena orang ngalegos ka dieu kan diturutkeun jadi amun kurang dibetos kieu bae mah kan gitu tadi buka kesorangan kan gitunya buka dong kesorangan tadi tas seret kadinya pantulin pan urang amun kieu bae mah heuras leungeun urang turutkeun jadi urang lemah tah seret set bae kesorangan kadinya tah gaur kan Berarti balik. Ya. Hah? Ya. gaur kan pasti beunang Berarti haliu dikikeun. Nah, secaranya kayak carana didinya. Udah kayangna ka mana? Dua leungeun. Nah.
Iya carana anu kayang nu mana urang kuat leungeun urang. Amun kiri urang ka dieu kan nya. Ieu na ka dieu tah amun kiri mah. Ulah mun gabluk sih. Tah amun jelas urang kanan kan nu kuat. Jadi tidinya urang awas tadi. Cek langsung asupnya turutkeun urang ka hareup. Srek. Nah, tadinya kene. Ieu mah geus Dicakal. ya amun saperti umpamana bukan secara nu lumrah nu sejen kan kolasikeun kieu tah. Muka kan dibongkar kadinya kan. Kan gitu dibuka. Kan urang teu ngarasa nyeri. Henteu fatal masih bisa berontak. Lah doang gitu. Serak dibuka pan dikeprak. Tah. Kadinya maksudnya kan dek nyawa ka dieu kan. Gitu tujuanna. Tah mun dikitukeun serak buka maksudnya dek tewak pulilitkeun tah. Kan gitu keneh kan gitu. Lumayan karena iga. Jadi amun tidinya urang amdi diitenkeun ku batur kitu tina praktek ciket kadinya dibuka kitu tah. Tadi deui tah sret. Pasti pendek muka eta dirinya. Ayo. Tadinya. Buka ku serangan. Buka doang serangan. Praktek serangan tah. Set, blirkeun. Tah. Urang kadinya. Tah. Malik. Bilang di mana kasih gue tanya. Atau Malik. Capek. Jadi ngena, tah doang pamana tidinya serak buka kadinya. Tah, kadinya kan urang turutkeun ka ditutup. Anu teu berasa ya, ieu mah geus kadeuleus. Benar. Ngelap jadi urang tah serak bae umpamana haliwuh kan. Tah, jadinya haliwuh. Tah teu kadeuleus tah, pan meureun ieu mah kadinya deui tah. Mal kepikiran eta. Mal kepikiran. Ieu. Makanya ieu teu bisa. Nyumput ieu, nyumput ieu kiri mah. Putin deh. Nah ngalasikeun didinya. Nah dibuka tidinya kurang bisi kitu, dibuka tidinya dipulirkeun ku batur kitu serak sorangan ayo praktekeun jang sorangan. Serak pulirkeun bisi ka pangijeng kitu tah. Tah ka mana neuk digulingkeunana kan kitu. Tah kadinya. Urang pan ngeunah tah. Turutkeun. Tah. Ieu geus kagajal kieu mah pan urang. Dengan hiji. Jadi kan Turun dong. Setelah turun ini terus dicontohkan terus nih atur nuhun Bapak Jatra. Terus terus dari pemaparan atau pemeraktekannya atur nuhun lah ini mah. Turun Tangan kosong. Mata tangan kosong. Yang besok atau minggu depan mintalah ini juga pengarahan di atau pemeraktekan di Pakarang. Ya peso golok dan saja bana. Bisa. Kita pang ikan lah gitu kan, kita pang Insya Allah lah dipelajari kan. Insya Allah ke di bere ojangan deh lah kan bicara. Insya Allah. turun Pak. Tina praktek nang ke. Lebek kene tangan kosong. Tiga sekolah tiga. Ya ini. Alhamdulillah konten untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti mungkin video berikutnya kita buat kembali di sini depan atau datang ya. Jadi masih banyak yang harus kita pelajari dari Bapak Jarsa, Maneno. Harap kita semua sehat. Kita bisa ketemu lagi. Ya, jadi ya untuk pemirsa Sobat Girimantaka. Sobat Girimantaka. Sobat Girimantaka jangan lupa nanti like, comment, share, and subscribe. loncengnya.